Santosna sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Matakan wajar orang ibadah sok ngerasa ngaos sok ngerasa hes eta teh digoda kuset tapi sok sanaos berat sok sanaos hese yuk urang sami-sami paksakeun. Mudah-mudahan ngariungna urang sadayana dina ieu tempat niat talabul ilmi nahan tunduh nahan tiris sing janten sebab di akhirat teu kantos ngaraosan panasna seuneu neraka. Amin ya rabbal. Anu mana acara ungi urang ayeuna teh nyaeta tasyakur walimatul khitan Jang Muhammad Dadang Hermawan. Urang judulan pangaosan dina wengi ieu judulna budak. Naon cenah? Budak. Ari budak aya sabaraha hurufna? 5. B U D A K dihijikeun jadi ari ieu nu ditongo hari rum teh eta teh. Lain atuh nu di handap mah kompak nyorak kabeh. Kan eta nu ditongo culak cileuk. Nyorak henteu. Mun dek maot sakalian atuh. Lain atuh da meuni eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok anu teu nyorak didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Sakali deui B U D A K dihijikeun jadi nu kahiji dina budak aya huruf naon Bu? B. B na di dieu mustaqun min biayaaneun. Leres? Apan budak teh biayaaneun. Temboroning ayeuna geus ngajaran tul siga kieu ti mimiti dikandung oge budak teh tos janten biayaan. Biasana ibu-ibu nu hamil pamitos 4 sasi ngayakeun syukuran 4 bulanan biayaaneun henteu. 7 sasihan biayaaneun henteu. Ngalahirkeun biayaaneun henteu. Biayaaneun. Bahkan ibu-ibu nu hamil mah budak teh lain saukur biayaaneun tapi perjuangan seorang ibu diuji luar biasa. Leres teu? Bapak mah manggul sampe sakarung atanapi manggul sayuran sakarung lamun karasa cangkel bisa diecagkeun heula. Ibu-ibu mah hamil 8 bulan lamun karasa cangkel bisa diecagkeun heula. Bisa dititipkeun heula ka salaki. Henteu. Atawa sugan urang dieu mah ka salaki teh Pak, cik atuh mamah dah hamil teh geus 2 kali. Sok ayeuna mah nu katilu bapaeun. Bisa henteu? Teu bisa, istri mah ditanggung sendiri. Hamilna ripuh, ibu eus ge pansami. Ketika hamil Jang Dadang teh luar biasa, bobo ge serba salah. Leres teu? Nyangigir teu enakeun, nang kara eungap, nang kuban bucah. Bu, aya teu nu hamil bobona nang kuban? Teu aya. Sabab lamun aya dah hariwang atuh, Pak. Sabab nu antel kana kasur teh beteungna hungkul tarang jeung sukuna mah ngangkang jujulaeutan. Kadupak we ku salakina muih siga gangsi. Hamilna ripuh ayeuna waktu ngalahirkeun nyeri kacida luar biasa taruhana nyawa. Leres teu? Ibu eus ketika bade ngalahirkeun pecah air ketuban dibawa ku pasunandar teh ka bidan. Da banyak ka warteg mah. Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana kenteng luhur teuing.
sok ibu gerak tarik napasna atuh heueuh da tarik tambang mah Agustusan. Sok ibu gerak heujeunkeun eta bu euis ngaheujeun satakar kebek ngalahirkeun jang dadang teh leres teh. Pan ibu ge sami ketika ngalahirkeun budak eta cek bidan ayo bu terus heujeunkeun itu sudah mulai kelihatan rambutnya padahal rambut ece keneh. Astagfirullah. Bu jawab sing jujur saking setiana salaki nalika ibu ngaheujeun ngalahirkeun budak salaki milu ngaheujeun henteu. Pak ngiring ngaheujeun henteu ngiring atuh meureun pamajikan borojol budak bapak borojol tai. Darek naon deui nu kaluar lalaki mah atuh. Luar biasa Pak ibu-ibu mah hamil jeung ngalahirkeun ripuh jeung nyeri nak karasa ku nyalir. Wahnan ala wahnin berat yang terus bertambah berat matak wajar nepi ka dijieun dina lagu oge. Ibu kaulah wanita yang derajatmu tiga tingkat dibanding kau nu terakhir mah kembar 2. Sok bu ayeuna mah jawab sing tarik hamil ripuh henteu kurang kompak hamil ripuh henteu ngalahirkeun nyeri henteu nah atuh jeung hamil wae. Luar biasa Pak. Hamil jeung ngalahirkeun taruhana nyawa ripuh kacida betul. Lanjut bu lanjut. Beres dilahirkeun teras upami tos 7 dinten pan orok teh sok ngayakeun syukuran marasan akekahan ja bapa meget mah akekahna ge 2 domba biayaaneun henteu biayaaneun. Ayeuna rada ageng jeung dadang teh dihitan biayaaneun henteu biayaaneun engke tos rada dewasa deui disakolakeun dipasantrenkeun biayaaneun henteu biayaaneun. Jadi betul kewajiban sepuh kanu janten murang kalih nu nomor kahiji wajib ngabiaya kahartos. Lanjut BUDAK dihijikeun jadi nu kadua dina budak aya huruf naon U di dieu hartosna budak teh urusaneun teu cukup dibiayaan teu cukup dibere jajan teu cukup dibayarkeun kebutuhan hidupna tapi budak oge kudu diuruskeun. Nu pangseringna ngurus budak kira-kira bapana atawa indungna terpercaya bapana apa indungna indungan geus ibu-ibu deui wae matakan kupingkeun bu balesan kanggo ibu-ibu anu sabar ngurus budak mah surga lain amin-amin osok sabar tara amin weh hungkul sabarna henteu. Ibu-ibu urang ieu kedah tiasa mencontoh akhlakna mamah Imam Sudais. Terang Imam Sudais
Imam Sudais teh imam di Masjidil Haram di Mekah. Karantos ka itu. Haroyong. Tos daftar teu acan. Gaduh artosna henteu. Rek saha nu mawa atuh. Tapi ketang wios Pak teu nanaon. Dan nu gaduh Mekah Madinah mah Gusti. Jadi lamun can gaduh ongkos kanggo daftar ka travel ka KBIHU daftar heula kanu gaduhna. Mudah-mudahan sadayana nu darongkap ayeuna sing enggal dipaparin nasib tiasa jarah Mekah Madinah. Ya Rabbal. Ta Imam Sudais teh imam di Masjidil Haram di Mekah. Nuju alitna keur sagede kieu Pak Imam Sudais teh bangor kacida luar biasa nakalna. Pernah suatu ketika ramana Imam Sudais kadongkapan rombongan tamu. Biasana adat di urang lamun aya tamu sok disuguhan, betul? Mamahna Imam Sudais masak kanggo nyuguhan tamu. Nepi ka pinuh sameja teh kutuangan hungkul. Tetapi apa yang terjadi ku bangor-bangorna Imam Sudais eta tuangan dina meja kabeh dipurulukan keusik. Lamun ibu dikitukeun kudu jadi budak rek di kumaha eta budak. Dan disiksa dan dijajak. Datang salabar teh leres teh Pak. Tapi mamahna Imam Sudais mah henteu kitu. Ningang milari tuangan dina meja kabeh aya keusikeun teh ngadon dikieukeun. Gusti Sudais anjeun teh meuni bager-bager teuing. Indit ka itu ka Masjidil Haram jadi imamnya maneh di ditu. Ternyata ayeuna ucapan eta diijabah ku Gusti Allah. Imam Sudais jadi imam di Mekah. Pelajaran anak naon kade ibu bapak lamun kesel ka budak ulah wantun-wantun ngucapkeun kagorengan. Bapak dangukeun oge sarwana deh. Ieu mah kesel ka budak hese dititah ngaji, hese dititah salat nyebutna teh pan dasar si kedul. Osok kitu ka budak osok. Atuh budak rek iraha jadi rajin. Da salah indungna keneh keur kesel nyebut dasar si hati-hati. Al kalamu doa cariosan teh doa. Kantenan doa sepuh kanu janten murang kalimah lamun diibaratkeun sapertos doa Nabi kanu janten umatna. Matak ti ayeuna mah kesel ka budak teh ucapkeunna kasaean. Gusti ujang neng geulis kasep anjeun teh meuni soleh-soleh teuing. Maneh mah gede na bakal jadi ulama besar, pengusaha sukses, orang kaya dermawan. Osok nyarekan budak siga kitu. Paingan budak na bedegong oge atuh. Manapun tenti ayeuna mah ngurus budak kudu sab ulahan kahartos Bu. Dua tah cenah kewajiban sepuh kanu janten murang kali wajib ngurusan. Lanjut. BUDAK dihijikeun jadi nu katilu dina budak aya huruf naon D. D di dieu hartosna budak teh didikeun. Pan eta tanggung jawab pangageungna sepuh kanu janten murang kalih teh. Hese Pak ngadidik budak teh. Matak punten didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur da benten. Kapungkur mah lamun budak hoyong nuang katuangan anu teas sok dikumaha heula dibeuweung. Ari ayeuna aya nu sok dibeuweung. Aya henteu? Teu aya, ayeuna mah make blender. Matak budakna lieur wae. Ta eta budak nu resep pulang anting teu daek cicing teh turunan blender. Nyaan kan dabah
baheula mah can aya blender. Baheula mah masih kene manual dibeweung, saparantosna lemut dihuapkeun kana lambay budakna bari ngucapkeun kalimat thayyibah bari sholawatan leres henteu. Baheula mah ibu ngahuapan budak teh Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah sadayana salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Leres gitu nikmat Pak baheula mah ngahuapan budak teh bari sholawatan matak nu lebet kana patuangan murang kalih teh janten barokah. Jeung tina kabarokahan eta lainul qalbi leuleuy hatena teh. Budak baheula mah babari di papatahan. Beda jeung budak ayeuna. Da budak ayeuna mah di papatahan ku kolotna bisa ngalawan. Di papatahan ku sepuhna bisa nembalan. Leres teh. Da zaman ayeuna mah ngahuapan oge geus lain sholawat nu dibaca. Ayeuna mah ngahuapan budak teh MBG Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis tuh nya rapah leun indung kitu mah budak lainnya jadi barokah ngadon mencret da barokahna barokah MBG beda tingali Pak kapungkur mah da ibu-ibu nimang-nimang orok mepende budak teh dikieukeun bari sholawatan bari zikir eling ka Gusti beda jeung ayeuna mah ibu nimang-nimang orok Gusti meuni katep-katep teuing put lacah ayu di dia usung keneh orok di kitu-kitu aya keneh nu sakitu atuh budak keur dipangku teh da ngahulang jadi sabenerna kuring budak saha pan kitu bapak ge sami ka budak teh wih ti luar kota mawa oleh-oleh dina karese disampeurkeun ku budakna nu leutik ayah puya kapan cadel keneh budak mah ayah pulang bawa ecek mawa geuning ka hartos da bapana teh terharu meureun ger disampeurkeun budakna bari dikieukeun Gusti meuni pintel-pintel teuing put lacah hayu atuh budakna mundur bari nunjuk budak sia budak dikitukeun mah dalieureun atuh leres teh beda Pak tingali zaman ayeuna mah ibu-ibu keluar ti imah peuting-peuting mawa budak nu dibaca lain sholawat lain zikir ka Gusti ieu mah mangku orok peuting-peuting keluar ti imah teh anak onyet anak utung anak careuh astagfirullah eta budak sorangan disebut anak onyet sok ece matak naon kaluar ti imah peuting-peuting mawa orok teh nu dibaca zikir da juri ke teh sieun ka anak careuh mah leres teh tuh cek ibu-ibu oh heueuh nya beda Pak didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur
kapungkur mah ibu mepende budak nepi ka reupna sareta dibarengan ku zikir, dibarengan ku sholawat ka Kanjeng Nabi. Beda jeung ayeuna. Ayeuna mah budak dipepende sina sareta lain sholawat nu dibaca. Kalah ka ayun ambing lila bari nyaring, ayun ayun puntang lila bari budak sinyai mah kudu di ayun bapak nama ayun ayunan. Budak lain aja di sare muntang tuluy. Ada di barengan aku ayun puntang. Mana eta Pak RT ni sumangat di bawah nyanyi mahnya. Sumangat nama sumangat tapi eueuh ngalungkeun saperak-perak acan. Tah geuning aya alhamdulillah. Cilaka Pak RT. Aduh nuhun. Cair barudak Bagi 2. Klaria tim terbangan kan tos aya nu nyawer teu acan. Bu tos aya nu nyawer teu acan. Tos kenging sabaraha juta. Kadang pasunandar abdi masuk karunya ka tim terbangan teh datang ka dieu kudu pangheulana samemeh jamaah dongkap teh nu terbangan mah teu standby ta tadi sholawatan leres teu engke uih kudu pangpandeurina batur geus bubar ieu karek beberes alatna ari bayaran gedean abdi eta teh ampunanya sing ikhlas. Ya menang alhamdulillah tapi da abdi tara biasa salaras nama di sawer teh. Tara biasa sakieu. Alhamdulillah abah nuhun. Keur kasep teh kayung-yung meuni bageut. Mudah-mudahan eta bapak sing janten uswatun hasanah. Sing janten suri tauladan yang baik. Piraku bapak nyawer pasunandar henteu. Geuning aya deui. Tepuk tangan heula atuh. Nuhun Pak RT. Ieu mah ti pasunandarnya. Bapak Kades. Ti Pak RT na teu aja. Tenang masih kena panjang Pak RT. Nuhun nutos nyawer doakeun ku sadayana mudah-mudahan sing langkung dijembarkeun milik rizkina sing langkung dilancarkeun usahana lamun hayang beuki lancar nyawer deui we awan ngarah diduangkeun deui. Betul Bu, teraskeun ceramah teraskeun nyawer. Teraskeun ceramah heula we nya. Meureun ke nu bade nyawer mah kahareup sorangan. Dugi ka naon bieu teh? Budak teh didikeun beda didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur mah sepuh teh tegas ka budak jadi mati budak teh sarieun leres teh ayeuna mah tibalik Pak loba budak loba kolot sieun ku budakna jeung budak geus teu bisa dicarek ku guruna di sakola sabab sarieun dilaporkeun betul mata kiwati ibu jeung bapak didikana di bumi uihkeun deui siga kapungkur ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak haok lain make kuplak kaplok tapi kudu make akhlakul karimah akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad make contoh Pak bapak hoyong gaduh murang kalih anu soleh ari bapana tos soleh teu acan atos aya di dieu mah soleh ngaku soleh
lamun aya jalmi soleh ngaku dirina soleh mah salah. Leres teh. Rumusna kieu. Pak kieu rumusna. Soleh ngaku soleh sama dengan salah. Sintarik bantuan. Hari ruk keneh. Araya sing tarik Pak tembalan siap. Soleh ngaku soleh sama dengan salah ngaku soleh sama dengan soleh ngaku salah sama dengan Allah. Salah ngaku salah sama dengan kumaha ecelah. Aya nu dek nembalan salah tapi jawabanana soleh jadi salah. Kumaha ece. Namun aya nu soleh ngaku soleh mah sama dengan salah. Bapak teh soleh teh acan. Jadi asa-asa. Bu, hoyong gaduh murang kali anu soleh. Punten ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan. Betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kali anu soleh teh cukup ngadua Rabbi habli minas solihin. Rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup. Tapi kedah dituturusan tegas nama kudu dicontohan ku saha ku indung bapakna. Ibu ulah ari kabudak neng ieu tutupan orat make baju muslimah make kerudung kudu syar'i ari ojo bubudugulan. Tapi alhamdulillah di dieu mah ibu-ibuna marake tiung. Di dieu mah nganteuing geus di dieu mah. Aban bubar we pangajian di dodot tiungna teh. Hareud ararat bayeung. Da abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung heg make ayeuna kaciri nyararengso. Uya sakedah diomekeun. Si Ucu rikat kieu atuh kanyaho. Padahal mantepkeun si nanyengso. Bapak oge sami Pak punten. Zaman ayeuna mah ngong adan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta bapak kabudak teh jang kadenge geus adan juga indit teh ka masjid. Aya nu sok kitu. Aya nu make kopiah siga nama. Punten Pak kirang tepat eta mah. Kedah nama kieu ujang ka kuping tos adan hayu urang ka masjid. Benten teu. Tadi mah juk ieu mah. Tadi mah nitah ieu mah de bareng kahartos Pak. Jadi ngadidik budak cara nu paling sae teh nyaeta make contoh sanes dititahung kahartos tilu tah wios calik deui. Ari saha nu dek diubaran.
punten danu kieu mah cai paranting ngubaran nu kasurupan. Rasta udah punten Pak Sunanda Dabdi di pasien nu kieu dina panggung mah tara dileueut. Sieun kasurupan. Tuluy ieu diberek larutan samaruk abdi jalma gering gitu. Urang nu ieu we. Pak RT bade nyusu. Bu barade nyusu. Garaduh susu henteu. Sadayana gaduh. Dicandak ka dieu. Sok atuh urang leueut bebarengan. Dari aja susu nu mana? Maksud abdi mah ieu. Ari moal mah wilujeng nempokeun. Nyusu Mbak. Nyusu. Bismillah. Alhamdulillah. Teraskeun. BUD angka dihijikeun jadi nu kaopat dina budak aya huruf naon? A di dieu nyaeta kawajiban sepuh kanu janten murang kali wajib arahkeun budak teh. Saur Kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Sakabeh budak nu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama angin indung bapakna nu ngajadikeun Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi. Mak nuhun. Alhamdulillah cair deui barudak. Nuhun. Palih dinya teu aya kaisir. Melong we hungkul nyawer henteu. Nuhun ibu nuhun. Doakeun nu tos nyawer mudah-mudahan masing langkung jembar milik rezekina. Masing dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Araya. Teraskeun. Nepi ka naon bieu? Bu arahkeun budak teh. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena akhlakna bade siga kumaha. Lamun hoyong gaduh murang kalih anu pinter arahkeun ka sakola, tapi lamun hoyong gaduh murang kalih anu soleh arahkeun ka pasan. Leres. Punten Pak, da ayeuna mah berat sabelah. Berat keneh kana sakola daripada pasantren. Leres teu. Tingali ayeuna tahun ajaran baru budak rek sakola mah kabeh barangna ti luhur nepi ka handap meuli anyar kabeh. Topi anyar, kerudung, saragam, sepatu, buku, pulpen, tas oge. Sing geunaheun tungtungna atuh. Acan cair nih Gusti lagu matre ieu mah tim terbangan. Ya Kang 40%. Engke aya deui nyusul. Pak Haji bade ka dieu. Alhamdulillah nuhun Pak Haji nuhun. Nyaan di dieu mah balalager banget. Abah nun sing sehat, wangkeun ku sadayana pangersa Abah sing sehat panjang yuswa. Ya Robbal, nu ditongoh teu aya kaisir.
Acan tenang masih kena panjang da buis gitu acannya nah acan tadi mah nembe pasunan dar hungkul terus kan punten Pak benten budak rek sakola mah nepi ka bebelaan meuli itu jeung ieu leres teh nah ari budak dek mah santren cek amangna jang geus dek mas santren mah tong meuli baju aya urut emang baheula budak hayang ganti Quran cek indungna jang da Quran mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut emak keur mas santren di mana mak Quranna itu di goah di pangbeasan dicokot ku budak pek mah Quranna geus sarobek balolong da ku beuri mak geuning ieu Quran teh geus sarobek balolong kieu kumaha indungna nembalan leman jang da ayeuna mah aya super glue atuh ngutek budak teh ngeleman Quran nepi ka alam nasroh ngarendeng jeung alam taro cek abahna jang geus nepi ka mana ngaji teh alhamdulillah geus 2 alam bah 2 alam da puguh ngarendeng mangga ibu bapak sakolahkeun budak sing luhur beres SMA dikuliahkeun nepi ka S1 S2 S3 mangga teu aya nu ngalarang tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna sabab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi soleha leres teu angger we nu nangtukeun soleh jeung henteu nama kumaha pendidikan agama dipasang pun alo Pak abdi gaduh alo istri yuswana 5 tahun kamari minggon kamari dinten minggu dianterkeun dijajabkeun mas santren ka Karawang bayangkeun Bu 5 tahun tos dipasantrenkeun lain mijeun kanu jadi budak tapi caranya ahna budak kolot ka budak teh rupa-rupa aya nu nyaah ka budak ngamanja ka budakna aya oge nu nyaah ka budak teh mempersiapkan kanggo masa depan dunia akhiratna leres duakeun pun alo nuju mas santren eta 5 tahun pesantren khusus TK masing janten murang kali anu soleha amin ya robbal mata kade kedah saimbang antara sekolah sareng mas santren ulah berat sabelah pendidikan akademik sareng pendidikan agamana bahkan pan saur Albert Einstein mas science without religion is blind religion without science is blind. Yes. Ngarti henteu. Paingan Allahok teh meuni sarerea. Hartos gentong Bu. Tak kieu hartosna. Ilmu teu dibarengan ku iman buta. Sakali deui. Ilmu teu dibarengan ku iman buta. Pendidikan dunia tadi barengan ku pendidikan akhirat buta. Saha neng nais contohna di Indonesia jalmi anu gaduh ilmu teu gaduh iman tuh Pak nu ayeuna caricing dina jabatan damelna rapi make jas berdasi tapi pagaweanana korupsi leres teu Indonesia ruksak teh kudu kararitu Pak mentang-mentang punya kekuasaan bikin kebijakan seenaknya yang menyusahkan rakyat tengah peting BBM naik dolar pun ikut naik nu makin merosot mah harga kolor we betul mata kulah aneh Pak
zaman ayeuna mah dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang benar dipenjara, yang salah malah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Sadar kak sale boleh tertumpak sado dicepretan. Merdeka beki modern nu bodoh beki aut-autan. Jawa Barat Jawa Timur rakyat melarat, pemimpin semakin subur. Lebih baik kita berjalan kaki, punya harga diri daripada bermobil Mercy hasil nyuri jeung korupsi. Betul? Kesel atuh da abdi mah. Nepi ka duit MBG dikorupsi. Kesel henteu? Kesel. Negara ruksak teh kudu kararitu. Pangkat nama tinggi, jabatana luhur, ilmu nak luar biasa Pak, tapi menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan. Bahaya henteu. Oh iya Pak Kuwu teh geuning meuni kaset kuuna ge gagah nganggo jas nuhun Pak Kuwu. Ini 2 lemar di Pak Kuwu mah. Alhamdulillah. Doakan ku sadayana mudah-mudahan paku masing dijembarkan milik rizkina, masing dilancarkan segala rupi urusanana ya Rabbal Riocel. Amin amin weh hungkul. Lain teh sakuan eueuh duitan meureun sakuna. Teraskeun eta contoh jalmi gaduh ilmu teu gaduh bahaya teu bahaya. Ayeuna urang balikeun lamun gaduh iman hungkul, gaduh akhlak nu sae tapi teu pinter, cilaka bisi katipu ku batur. Da zaman ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tai ucing. Sarua warna beda rasa. Jawab sadarea sing kompak. Dodol hideung tai ucing. Dodol amis tai ucing. Ari bapak sadinten sabaraha kali nuang tai ucing. Geuning unik katala rasana. Siga heureuy eta teh kan padahal mah leres. Dodol jeung tai ucing sarua warna beda rasa. Pan di urang ge loba jelema nu kitu teh. Aya hareupeun mah siga nu heueuh ngadukung tapi tukangan mah ngadu domba. Aya nu kitu aya. Hareupeun mah siga nu heueuh ngaku dulur tapi tukangan mah ngomongkeun ka batur. Aya. Dulur eceu eta teh. Bahaya henteu. Bahaya. Mata kedah saimbang antara ilmu sareng kedah saimbang antara sakola sareng ngaosna. Ulah berat sabeul kahartos. Jadi arahkeun budak teh. Ayeuna kewajiban pasunandan sareng ibu eis masih keneh panjang. Jang dadang teh masih keneh didikeuneun, urusaneun, biayaaneun sareng arahkeuneun. Arahna bade kumaha tangtoskeun ti ayeuna. Hoyong pinter sakolakeun sing lila, hoyong soleh pasantrenkeun oge sing lila. Kahartos opat tah masih lanjut. Ari biasana di dieu pangaosan sok dugi kata sabaraha? Hah? Ngadak-ngadak nepi ka jam 3. Leras nepi ka jam 3. Ayeuna siap nepi ka jam 3. Rek mulem rek nyiksa eta. Amit-amit belah dinya mah nepi ka jam 3. Tapi teu miluan ngamplop-ngamplop acan.
Jadi masih teraskeun opat tah cenah. Lanjut BUDAK dihijikeun jadi nu kalima dina budak aya huruf naon? A. A di dieu hartosna budak. K. Nu kalima hurufna K. Hukumnya teh A. Hartosna budak teh khitankeun. Alhamdulillah pasunandar Ibu Is parantos ngalaksanakeun kawajibana kanu janten murang kali nyaeta di khit. Paribasa di urang mah khitanan teh sok disebat sunatan. Leres teh. Memang khitan teh mangrupikeun sunnah. Nyaeta sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim anu disampurnakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan seueur sunnahna teh Pak. Nu kahiji aya madmado hartosna kekemu, nu kadua istinsak nyingsrek cai kana irung. Pan urang sateu acan wudu biasa sok kekemu sareng nyingsrek cai ta eta teh sun. Saterasna deui sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim teh nyaeta neutekan kuku. Teras sunnahna oge dicukur. Sunnah eta teh. Salajengna deui sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim teh urang ragedegeun we lah nya ngaosna. Percuma rek dipanjang-panjang dilila-lila oge angger tara diarapalkeun ieu lah. Leres teh nu penting mah singkat, padat, melekat, kade we poho balik marawa ilmu numan. Lagi resi kana ngomong jeung ahli barang hakan teh. Nu salajengna pas sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim teh sunnah nyetrit kumis. Ta eta abah nu aya kumisan sunnah rapihkeun. Ulah jadi jembatan leho. Kalau diantep sini jadi baplang mah. Sunnah Pak dirapihkeun kumis teh, sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim. Eta abah aya kumisan. Da ditingali ti dia sugan teh si Adam salaki si Inul. Kumisna meni baplang gitu. Wih ti dia sunnah dinten enjing mah dinten Jumaah dirapihkeun kumisna. Betul Bu. Nu salajengna deui sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim teh nyaeta nyukuran bulu kelek. Ulah diantep jadi sayang manuk bulu kelek teh cukuran. Salajengna deui sunnah nyukuran nu handapna. Tari pameget mah sunnahna teh dikerok, ari istri mah ibu-ibu sunnahna teh didudut. Ulah dibayangkeun. Cek si aja teh aneh nangis peureuss pew-pewan. Wios da sunnah. Aya carana didudut oge ece. Carana teh nu ti katuhu dudutna ka kenca, nu ti kenca dudutna ka katuhu. Supaya naon eta teh? Supaya ngurangan kana hawa nafsu istri. Pan istri mah ageng hawa nafsuna. Atak sunnah didudutan. Barade diamalkeun. Aku mah ece eta mah. Teraskeun. Nu salajengna deui sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim teh nyaeta sunnah nyusur atana pinyiwak. Kunaon ning nai siwakna ku kayu irok. Biasana nu angkat umrohan, angkat hajian sok nyarandak kayu sarami kieu. Ta eta teh namina kayu irok sunnah dianggo nyusur. Naon fadilahna? Rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairihi. 2 rakaat salat sunnah nyusur heula leuwih utama tibatan 70 rakaat teu nyusur heula. Matak upami aya nu umrohan sungkeun oleh-olehna teh kayu irok kanggo nyusur. Saterasna sunnah Nabi Ibrahim teh istinja susuci bebersih.
nu salajengna deui nyaeta sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim teh dihitan. Memang khitan teh sunnah tapi pelaksanaan mah janten wajib. Sabab saur dina katerangan al-khitanu syartun li sihhati shalah. Khitan teh jadi syarat kana sahna sol. Asal nama sunnah. Tapi karena jadi syarat sahna salat anu mana salat teh hukumna wajib, janten we hitan oge hukumna teh miring kana wajib. Kahartos Bu. Ta eta anu mana hikmah ngalaksanakeun khitan teh bakal karaos ku Jang Dadang. Ari ku bapak mah meureun tos karaos. Emang neng nais naon wae kitu hikmahna di hitan teh. Nu kahiji li ta'abbud pikeun ibadah. Nu kadua li ijalatin najasah supaya ngaleungitkeun najis. Pan beda Pak, murang kalih pameget nu tos dihitan jeung nu teu acan. Nu teu acan dihitan mah bentukna teh siga kukuplu. Leres teh Bu. Ta eta mah upami kahampangan teh teu kaluar sadayana najisna. Nu mawi saur ulama fikih nu apik mah budak lalaki nu teu acan dihitan ulah waka dicacanda ka masjid. Bisi di bumina papang nu diwasuna luar hungkul. Ari tos dihitan mah aman, Jang Dadang ge nu asalna bentuk siga kukupluk jadi siga helm. Ta eta mah upami kahampangan kaluar najisna sadayana. Nu mawi hikmah nu kadua ngalaksanakeun hitan teh nyaeta ngaleungitkeun nu katilu li ajli sihah ngarah sehat. Tadi teh lamun najisna teu aya nu kaluar sadayana aya nu nyangklung di jero bilih janten panyawa. Nu katilu nu kaopat lil kabiroh supaya ngarah gede. Apa kok nama gede we? Hese ngebahas nage. Sok rada bingung abdi mah. Eta nu kaopat. Nu kalima terakhir hikmahna ngalaksanakeun hitan teh li ajli ladah supaya ngarah nikmat nalika dihubungkeun jeung hubunganana. Ta eta mah engke karaosna ku Jang Dadang teh lamun tos dewasa, lamun tos nikah, tos aya pasangan halal nembe bakal karaos. Ayeuna abdi bade naros ka ibu jeung bapak leres nikmat. Ibunten seueur naros sabab can ngasaan. Mata pandatang jauh-jauh ti Cipongkor ka dieu oge rek bari neangan. Sugan manggih nu herang. Aeuweuh rarumek teh. Matak naros heula we ayeuna mah Bu leres nikmat. Pak leres nikmat naon buktina budak. Buktina nikmat teh lahir budak. Wih deui kana budak. Bari teh nikmat kumaha atuh ibu? Gusti sakitu bentenna janten panganten mah. Baheula jeung ayeuna benten nikmatna teh leres teh. Baheula mah ibu kerja di panganten anyar mapah pakaleng-kaleng. Ayeuna mah teuing kamarana kalengna. Geus di kilo. Baheula mah bapak ngabonceng pamajikan kana motor da meni hati-hati. Mawa motor meni lalaunan asa mawa berlian. Nah ari ayeuna. Ayeuna mah bapak ngabonceng pamajikan asa mawa pare sakarung. Mawa motor eueuh nu dirasa geus abrut-abrutan leres teh. Pamajikan murah ge teu karasa. Baheula mah ibu meuni nangkod ka salaki saking nikmatna dina motor teh. Nangkod ka salaki nangkeupna ari ayeuna karek ge nyekelan kana cangkeng ceuk salaki teh cicing tong nyekelan areunga. Tungtung
nama ibu-ibu maksakeun Pak nyekelan kana tak-tak salaki persis siga teko karya dina motor teh nu katuhu kana tak-tak salaki nu kenca kana behel motor aya nu naik motor siga kitu gaya teko eta teh baheula mah ibu gebis dina motor da bebeja ka salaki aa embis meniruzit eta salakina malik nembalan sok angun bangun oke jadi angun baheula mah coba ayeuna geus jadi panganten heubeul ibu gebis tina motor dijamin salaki ngadon melotot cek aing ge tong milu sia teh betul Pak eta bukti cinta dina rumah tangga masuk ke naku seep saha eta nyebut setan nanti iraha setan ngakan cinta atuh kenyaan orang dia mah setan gana pika dipitnah aja sing leres neng balan teh cinta dina rumah tangga masuk ke naku seep matak dina rumah tangga mah aya nikmat aya oge henteu na leres teu tapi kaseseueurana nikmat eta hikmah nu kalima dina hitan teh nyaeta ngarah nikmat nalika dihubungkeun jeung hubungan kahartos janten aya sabaraha cenah sadayana hikmah di hitan teh nu kahiji naon astagfirullah di Cipongkor mah jamaah teh sok parho begitu bubar ari di dieu teu pan acan bubarna ge berarti di dieu mah cingho cicing oge geus sok wihane bililap nu kahiji lita'abud pikeun ibad nu kadua ngaleungitkeun naj nu katilu ngarah seh nu kaopat ngarah gede ulah waka kana genah si Ece mun teu sabar nu kaopat ngarah gede nu kalima ngarah genah atanapi nikmat kahartos doakeun ku sadayana Jang Dadang Herwawan mudah-mudahan masing janten murang kalih anu soleh masing janten waladun sabik anu mana hartosna eta pangkat derajat murang kalih teh ngalangkungan nu janten ibu ramana amin ya robbal